lamun jelema dibere daek ngadoa Allahumma tawil umri sohih jasadi wa akfir rizki eta teh dibere daek tak kos kitu tah engke bakalna panjang umur sebabnya anda dicoba doa eta teh kajahoan mustajabna atuh ku panjang umur bapak kolot itu daek pae-pae kunaon cak injuna nanya bakolot kunaon aja bapak kolot teh muriang setik kecager di cager di usai kan mah parare abang mah ngadoa ieu ngalanggeng Allahumma tawil umurona usahi jasadana wa aktir amwalana ta eta tah ngadoa eta meureun ku Allah dibuktikeun doa eta teh lantaran menta panjang umur atuh daek ngadoa eta okos jelema dek dibere sugih daek teh maca ya ghaniyu ya ghaniyu ya ghaninu ya goni ya gini dibuktikan ku Gusti Allah sugih berarti tuh ya Allah ya Rabbi lamun jelema osok ngadoa aya teh Allahumma inni as'aluka Allahumma gitu naon gara eta Allahumma gitu anu sulamun fakbidni ilaika ghairu maftin fitnatan idza aradta fitnatan fakbidni ilaika ghairu maftunin tata nah lamun osok sering ngadoa eta nah lamun kira-kira loba fitnah dibaotan ku Gusti Allah sebabna mentana ge kos kitu ieu ya Allah ya budak-budak lumatak jelema nu sok ngawiridkeun doa eta teh ya qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba eta mah kadeuleuna kasep sebab eta mah doa pelet atuh kawin deui rombongan nyana ngadoana eta bae ya Allah ya Rabbi sadoana naon anu loyog ka diri sorangan eta anu bakal dibuktikeun ku Gusti Allah ye mantap ge urang ngadoa teh sing hade ulah sok sambarangan ngadoa dibuktikeun ka jeung kumaha tuh ieu Sayyidina Ali ngadoa eta diulah Sayyidina Abu Bakar ngadoa eta diulah sebab naon urang hirup moal bisa teu babarengan ja anu teu babarengan mah hate jasad babarengan bae ka jeung kumaha jeung ditita inni ja'ilun fil ardi khalifah keur ngeunah Imam Ghazali sorangan ibadah ka Gusti Allah ditegor ku Gusti Allah Ghazali aing nyiptakeun manusia teh pan geus aya dina Al-Qur'an inni ja'ilun fil ardi khalifah ai sia muncak ngomong urang mah tapi ilham kawali aing nyiptakeun sia jusiana sosoranganan bae mah tuh babari teh kos kitu mah hirup ngeunaheun sia ibadah sorangan bae mah pikiran tuh urang lembur sia anu can bisaeun rukun wudu can bisaeun rukun salat can bisaeun muamalah turun maneh urukan jelema tanpa ngarobah diri maneh ka aing mantak di mana geus usul ilallah karak nyana nyebarkeun agama geus di mana nyebarkeun agamana nyana teu hayang dipuji henteu sieun dicarekan dicawad kemudian teu hayang dibere kan ngeunaheun geus jadi wali mah Imam Syafi'i cek Imam Syafi'i ku ngeunaheun ibadah sorangan bae kan ditegor ku Gusti Allah ai ilmu teh dititipkeun ka maneh Syafi'i lain jang sakadar maneh sorangan sekeliling maneh anu perlu kana ilmu atuh engke agama bakal kumaha cek Gusti Allah pan maneh teh penerus Rasulullah Kangjeng Rasul di zaman Kangjeng Rasul tabligh ditaluturkeunlah ku sahabat Kangjeng Rasul teh aya sahabat anu tabligh diteruskeunlah ku tabiin sahabat maut zaman tabiin teu aya zaman atba tabiin terus silsilahna anu datang ka Malaysia anu datang ka Thailand anu datang ka Indonesia ieu teh aya sejarahna mun kukula dibacakeun sejarah Islam datang ka Indonesia selain anu kurang dibaca di sejarah Wali Songo oge aya sejarah-sejarah anu lain aya dina thariqah mah pembawa Islam pertama ke Indonesia
dijaritakeun di zaman Kangjeng Nabina, di zaman sahabatna, di zaman tabi'inna anu melejit datang ke Indonesia ka mana heula mawa agama ialah thariqah aya datang di pemerintahan saha, di keturunan mana lengkap di thariqah. Anu mantap teu bisa diabaikeun agama di Indonesia lantaran pada ngabogaan sejarah. Jelema anu berthariqah Habib Lutfi, jelema anu berthariqah kitu Gus Dur, jelema anu berthariqah nu asli dibere sejarah-sejarahna asal usul datang ke Indonesia. Pembawana saha nu pertama ka mana, lari ka mana, kumaha mantap geus teu bisa diabaikeun di Indonesia. Sebab ayat sejarahna ketika berjuang datang ka kuari mungku kula dibacakeun awal-awalna tahun-tahun nabi ayat tahun-tahun atuh deuk kumaha atuh. Tahun pertama ngawakna ka dieu ka Indonesia saha ka mana heula, terus ngamuridkeun ka saha terus tahun berikutnya berikut jeung tahun-tahunan geus aya nu mantap anu teu boga silsilah mal kuat nyebarkeun agama. Sebabnya anak kebelegiteun obor. Mantak loba tah di pasar kemis mah haju nyarieun obor. Cek kiai ge ulah leungiteun obor cek cenah teh. Ieu bae aya obor makan ngeunaheun urang cararaang blon teh mah di jelema. Tah eta mah obor eta ge tuh masalah. Tah ieu aya sejarah-sejarahna. Ngan geus teh kudu dibacakeun, dilanjut-lanjutkeun bae geus. Di Jawa Timur ke saha, Jawa Tengah ke saha, di Banten ke saha aya sebab titipan-titipan nu kitu mah teu sambarangan dititipkeun. Engke ketika darurat pengembangan anak arak dibukakeun ka jelema anu bisa mawaan. Sebab baheula ge kan urang lamun ngadongengkeun tentang wasiat nagara sing hadeuh dititipkeun kapan ka sapi teu kuat dititipkeun kapan ka kebo ge teu kuat dititipkeun kapan ka anjing teu kuat dititipkeun ka embe ge teu kuat dititipkeun ka ucing teu kuat dititipkeun ka beurit. Tenang cak beurit teh disimpen di luhur tak bae asal ditanya aya aya beurit kumaha surat wasiat teh aya tenang. Begitu perekonomian tah nyaritakeun perekonomian macet eueuh dahareun beurit nah orang aya surat wasiat. Iya tah surat wasiat teh didahar ku beurit. Begitu ditanyakeun ku mau coba surat wasiat teh ka mana sapi engke ka kebo nanyakeun deui ka gitu naon ngaranna ka anjing nanyakeun ka embe nanyakeun bebanyakeun ka beurit cek beurit teh ludes kemana lah hampura aja perekonomian macet cek jalan teh atuh surat wasiat tidak goblok tuh geus sia mah. Nah atuh beurit diudag tuh itu ku ucing diudag ku anjing diudag terus bae udag tadi datang ka kuari tah lamun aya ucing beurit ucing deuleu beurit diudag eta teh lain udagna naon nanyakeun surat wasiat. Goblok cek kucing teh sia. Nah. Nanyakeun surat didahar geus. Tah ulah sampekeun ka kitu. Surat wasiat teh ulah sampekeun ka cara dibikeun ka beurit. Beak ku beurit mah. Ieu surat wasiat negara teh ieu super semar negara dan lain-lain sebagainya. Ulah dititipkeun ka model tipe beurit lantaran bakal acak-acakan. Kudu anu rapi, cara kuari kan rapi, tentrem ngeunaheun urang turun temurun ti Pak Harto, kemudian Bung Karno ka Pak Harto, kemudian terus teureun ka Habibie ge sakitu ge teu ngadahar surat wasiat. Alhamdulillah ngan haju ngajengkang ka ditu nya. Terus bikin gagus surat wasiat negara. Nya anu make Bhinneka Tunggal Ika eta surat wasiat negara. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Geus satungtung di negara urang beragama asup ke surat wasiat eta. Ketika komunis eueuh undang-undangna di Pancasila. Nah, berarti ya si hade ketika Lenin eueuh undang-undangna dirinya. Ketika Marxis eueuh dirinya. Ketika naon deui?
tuh siapa macet kan geus meta dan lain-lain sebagai dan teu beragama undang-undang surat wasiatnya cekelan besi engke hanas cekelan surat wasiat tetapi di luar kewasiatan asup ieu kan bahaya ditanyakeun surat wasiat ke mana udah dicaplok kan bahaya nah ieu kuarikan beurit teh kuari mah asup ka imah baheula mah beurit teh sambil urang lompat kuari mah ngarendeng jeung urang beurit nyak bola deh eta beurit tanya hei berit kunaon si wani amat des ya ge beurit ari mantak wani ge atuh sia ge beurit ieu henteu aing mah nu beurit mah tuh di kampung pondok eta mah rajana cenah raja beurit engge nyaho tah mah geus musyawarah kabeh ge geus ditetepkeun di MPR kami bahwa eta raja beurit taib jadi urang geus paron kuari mah jeung beurit teh ya Allah ya Rabb gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah.